Alhamdulillah para mitra sadaya mangjaya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Dongeng teh para wargi sadaya nyaeta carios nyambung judulna Musuh Warisan Karya Kiluksa. Di dongeng kasangakeun kasugri kaum dangu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Di studio Mangjaya sareng sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi para mitra salamina aya dina jinan jarak kerugian. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Musuh Warisan bagian ke-22. Suku anjeun geus ngabejakeun ngaran. Ayeuna kaula jadi nyaho. Anu tadi ngaran Roda, ari anjeun Supala. Ieu teh hiji kauntungan pikeun kula mah. Lantaran bisa nambahan kawabuhan. Sok sanajan awak kula dianggap musuh ku anjeun ge. Tapi lamun anjeun memang boga karep hayang mungkas musuhan mah, ceuk kula mah teu kudu ditebus ku tarung atawa ditukeran ku perang begala nyawa. Ayeuna ge mumusuhan teh geus bisa dipungkas asal anjeun sanggup nadunan syaratna. Kumaha anjeun sanggup? Naon syaratna cing kuring hayang nyaho? Syaratna mah teu berat. Pikeun anggapan anjeun nu kaliru ulah nganggap musuh ka kula. Jeung bere kula kabebasan pikeun ninggalkeun ieu tempat. Lantaran tadi ge kula masa kadarek kaliwat unggul. Dan sakitu syaratna nya? Naon deui nu sejena? Eueuh deui nu sejena mah. Geus we sakitu ge cukup. Syukur ku kuring katarima. Tapi aya tatina ye. Anjeun bisa ninggalkeun ieu tempat lamun suku jeung leungeun anjeun geus paragat kabeh. Tah ku jalanan kitu anjeun moal bisa ngajalankeun deui katelengesan ka balarea. Tah sakitu syaratna ti kuring, kumaha sanggup? Cek Supala bari neuteub seukeut kana beungeut si Gelap. Tapi si Gelap teu buru-buru ngajawab kalah ka ngahulang bae, bari mikiran caritaan Supala. Barang dipikir-pikir leuwih jero, bat matak ngajelekit kana hate sanajan si Gelap geus usaha satekah pola sangkan hatena sabar. Tapi ari ngadenge caritaan Supala kitu mah teu burung timbul nafsuna sarta pok nyarita. Supala, kula teh geus usaha satekah pola sangkan teu nyieun kaributan. Kula teh geus beak dengkak pikeun mopes amarah anjeun teh sangkan teu jadi tarung. Tapi teteh lah anjeun mah teu bisa dibawa leuleuy geuning. Kapaksa ku kula bakal ngaladenan ka hayang anjeun. Sok geura taki-taki. Hayu urang tarung patutunghalan jeung kula. Tapi ulah kadung lamun anjeun tatu. Cek si Gelap bari mureleng ka Supala dada geus mimiti renghap ranyung. Nahan amarah untuk kakarot panon beureum awakna geter sarta buru-buruna narang tunglir ngilu ngamek. Tulila pok Supala ngajawab. Naga suni, pikeun si Supala. Tong boroning si pating tatu dalah nepikeun kabeja dada ge da moal aya basa kaduhung. Kuring mah ikhlas ngorbankeun jiwa jeung raga demi ngumpes manusia durjana samodel anjeun. Sok geura maju naga suni. Kuring mah kita digene ge sayagi. Supala. Milik kana caritaan anjeun mah teteh lah anjeun teh hiji satria. Tapi hanya kal anjeun can bisa nempatkeun kasatriaan anjeun. Ngan pikeun nudunan ka hayang anjeun hayu urang daru. Jawab si Gelap celeng luncat luhur nakar belesur ngaliwatan luhureun Supala. Bari nyapukeun suku ngalataran Supala, kilak Supala ngagiwar saeutik. Bari nepak daku si Gelap. Siutak koleang awak si Gelap ngoleang kabantingkeun. Curalit siut cek ngagog deui dina taneuh teu ieuh niban lemah. Kilak Supala malik nyang hareupan ka si Gelap barang geus sibih kret ka handap breh katempo Mang Roda geus bisa diuk deui. Tapi can bisa nyingkah ngajauhan tempat tarung. Supala teu aya waktu pikeun nyindahkeun Mang Roda. Tapi para mitra teu lila celeng Supala luncat ka luhur nurutan musuhna. Luncat leuwih lepas, tapi teu bari nyerang sabab nu dimaksud dengan sakadar ngajauhan tempat Mang Roda diuk. Lamun tarung didinya tangtu Mang Roda bakal kagalai. Mangkana keur teu bisa walakaya. Ari si Gelap nempo Supala luncat ka luhur, clek muncak tani gancang malik ka si Gelap.
Malah si gelap oge geus muterkeun awakna. Atuh para mitra duanana pahareup-hareup padangong-dangong. Supala merong si gelap merong, duanana jadi paprong-prong ngadu pangabaran. Kaayaan sakedapan mah jempling sora jangkrik jeung gaang kadenge beuki jelas. Sedang lalajo harita meuni dagdigdug hatena sabab di eta tempat lain ngan aya Supala jeung si gelap mungkul. Sajabana timang roda teh di sisi lapang belah kaler aya Mang Sorban keur ngawaskeun tarung. Malah kini timang roda tarung ge di sisi lapang belah wetan aya hiji jalma keur nyempod hanapeun tangka jeruk. Panon teu lesot-lesot ngawaskeun keur tarung. Malah cilina menit dengdek we ngadengkeun ngaromong. Eta jalma tajaliwan iwati Burhan nu keur ider-ideran neangan bapana jeung neangan musuh guruna. Burhan teh hatena rada lelenyapan lamun ngadenge ngaran naga Suni disebut-sebut ku Mang Roda jeung Supala. Bari nitip nu keur tarung pok Burhan ngomong sorangan, sora laun pisan kawasna harewos. Kabeneran lamun kieu carana mah aing teh nyasar ka tempatna si Supala musuh Mang Naga. Jeung kabeneran Mang Naga aya di dieu. Tapi ari citrasena ka manang liderna. Geus kungsi ka dieu atawa acanya. Tapi keun bae lah. Rek ngintip nu tarung aing mah. Bisi Mang Naga pinanggi bahla aing nu bakal nulunganana. Ceuk Burhan bari terus diukna pindah ka nu rada nengal. Gek diuk nangkeup tuur ari panoneuteub ka Supala jeung ka si gelap nu keur silih polototan. Teu lila serog Supala maju salengka. Nampo Supala gerak gancang si gelap taki-taki. Sakabeh kakuatan geus disiapkeun. Suku anungan hiji teh geus nagen kuat naker. Ari Supala boga niat hayang ngarubuhkeun musuhna kalawan dina waktu anungan sap singket-singketna. Akeuheu jeung kangewa ka naga Suni geus sumaramah dina sakujur awakna. Rakatak Supala ngawatek tanaga anu diandelkeunana. Jurus gajah mata digunakeun sakaligus. Tanaga nu rongkah dipusirkeun dina dampal suku nu katuhu. Sanggeus kaitung cukup celeng supaya luncat pedasur ngalayang tarik naker. Dua suku nilep ampir rapat kana bujur. Barang geus deukeut celepung dampal suku mihilaan rek ngarah beuheung si gelap. Nulutkeun itungan Supala mah para mitra. Sanajan ditadah kuleungeun ge tangtu serangan bisa keneh nembus pertahanan musuh. Itungan Supala teu nyalahan. Serangan suku dipapag ku pibilang si gelap, tapi datang neti gigir dipake nyabet bincurang. Awak Supala muter. Sabetan si gelap tarik teu katulungan. Serangan Supala teu bisa nebus tanagan si gelap. Awak Supala muter di saluhueun sirah si gelap. Teu beda jeung awi paranti gatrik ditakol tungtungna. Sanajan kitu serangan Supala teu pegat para mitra. Sababari muter teh malah jadi leuwih bahaya. Dampal suku ngasiuk rek najong puhu ceuli si gelap. Puguh si gelap meningaranyu. Lep sirahna ngelok. Tapi suku Supala nu muter ngilu turun. Puteran teh saterusna mah ngancam deui palipisan. Lep si gelap ngelok deui. Plos suku Supala ngeplos. Tapi puteran saterusna ngancam puhu ceuli. Kapaksa si gelap ngelok deui. Malah suku geus nilep jadi nagong. Siuk suku Supala ngaliwatan luhureun sirah si gelap. Nempo kaayaan kitu. Si gelap dari soak. Tungtungna golepak ngalabuhkeun maneh terus ngagereleng ngajauhan Supala. Atuh celak Supala diuk dina taneuh. Jujukutan nu kasabak rabang kaluhur para mitra sadaya. Dia kasapu ku angin puyuh. Mang Roda jeung Mang Sorban katut Burhan anu narempokeun ti unggal madhab menipati ngararenghap narik napas. Sedeng anu tarung can aya nu kabeunangan duanana sarua geusitna. Sarua tanginasna sabab taki-taki, sabab sarua gagahna. Elina jung Supala nangtung kitu di segelap nangtung. Terus duanana silih pelong ngadu deui pangabaran. Ari si gelap jajantung narada dagdigdug lantaran panyangkana nyalahan. Disangkana mah Supala teh pangartina sahanapeun manehna kulantaran masih keneh budak ngora. Sabab ari nilik kana umur mah jauh tangeh jeung manehna. Pikeun nu geus ahli dina widang main po. Karek nempo sababaraha gerakan geus bisa ngukur sakumaha pangabisa musuh. Bari silih pelongnya si gelap ngupat jeroning hatena. Be, tete lain jalma samarangan si Supala teh. Paingan ucap-ucapan leuleus tapi bisa pegat. Jadi pikiran ieu mah. Jigana lamun kahayangna terus diladenan ge tarung moal geus sami. Ayeuna geus bisa naksir sakumaha kakuatan si Supala.
Jeung tibatan meakeun waktu teu puguh mah mending pura-pura eleh. Namun si Supala balang aing rek kabur. Cek gerentes hate si gelap. Bari jeung ngangkat leungeun cigarek narajang Supala anu panon geus seukeut alah matan mata heulang ngan sakilat geus bisa nyaho kana naon-naon rek dilakukeun ku si gelap. Samangeh si gelap bisa gerak cedak corelat kiupek papeuteyan si gelap ditenggel satakar kabak. Serangan Supala estu dadak-dadakan pisan kalawan teu disangka sacongo buu nepikeun ka si gelap teu bisa ngejat jeung teu bisa nakis. Tungtungna rumpuyuk si gelap nyuuh kana taneuh. Awak si gelap ngadak-ngadak leuleus, tanaga ngadak-ngadak leungit lantaran paninggeul Supala tarikna lain lumayan. Si gelap nu tadina rek pura-pura eleh teh jadi eleh nyaan. Waktu si gelap geus nyuuh jeung Supala nangkat sukuna. Nu dimaksud rek ngajejek punuk si gelap. Tapi Burhan anu kita tadi geus siap dikelan pesona mikir dua kali samemeh suku Supala niban kana punuk si gelap. Siut cerap biti Supala katiir ku peso Burhan. Gero Supala ngagero mata kuati. Aduh, tobat Mang Roda. Cilaka anu ngabongohan Mang. Aduh. Alah, meni panas kieu. Alah. Bobo aya racunan beso teh. Mang Roda, tulungan Mang Roda. Cek Supala bari bru namru. Ari Mang Roda sanajan teu bisa gerak pok ngajawab. Walah, baru bae ngabongohan. Aduh, sing atos-atos atuh jang. Mangkaning Mang teu bisa gerak ieu. Aduh, kumaha hadunya? Cek Mang Roda terus esod-esodan ngadeukeutan Supala. Ari Supala teu nyarita deui gancang nyabut peso nu nancep dina bitisna. Seret peso dicabut puria getihna biji. Bareng jeung kitu Mang Roda geus aya hareupeunana. Nempo Supala keur nyekelan bitis pok Mang Roda nanya. Kumaha jang? Naon nu kabeunangan teh? Bitis Mang, aduh aya nu maledog ku peso. Aduh ini panas kieu. Kumaha mah bisa nulunganana moal Mang? Piraku ngantep ka abdi Mang. Tang tu moal ngantep atuh jang, tapi awak Mang meni asa eueuh tanagaan ye. Bisa ujang ubaran Mang heula. Lamun Mang geus jagjag gampang gampang ubaran ujang. Kemeda si naga suni mah geus rubuh. Bisa Mang. Sok atuh ka sing deukeut nukangan Mang Roda. Cing eta punuk urang urutan sugan kenor deui uratna. Oh, mangajang mak. Cek Mang Roda bari terus ngadeuketan. Sarta gancang malik nukangan ka Supala ari Supala teu talangke deui. Gancang mencetan punuk Mang Roda kituna teh bari muringis. Lantaran raheut dina bitis karasa panas campur jeung peurih. Tapi para mitra sadaya kalah ku dikeureuy heuma teh burung Mang Roda teh waras deui korejat Mang Roda hudang. Terus kekejet micin ka kesel. Sora tulang kadenge pating peletok tapi teu loba micin waktu. Gancang Mang Roda dongko gap nyekel kana bitis Supala. Terus nu raheut tapak peso dikenyot ku Mang Roda maksudna masangkan getih Supala nu kacampuran racun tina peso bisa kaserot. Teulah cerot-cerot Mang Roda ngiluhkeun getih nu kaserot. Sanggeus kaitung cukup gancang bitis Supala nu raheut dibengker ku lamak meunang nyoehkeun tina tungtung salana. Sanggeus beres pok Mang Roda nyarita. Wah, mudah-mudahan moal matak bahaya jang cik nangtung atuh bisa henteu. Lamun teu karasa carangkeul tandana racunan. Ari nyautan mah seutik jamak we daraheut jang. Cek Mang Roda bari neuteuk ka Supala. Jung Supala nyobaan nangtung sanggeus dirasa-rasa pok Supala ngajawab. Kituna teh bari ngageblig-geblig sukuna nu raheut. Leungit panas na Mang Roda. Tapi nyerina we angger ye. Atur nuhun Mang sah manusia nu ngabongohannya. Cek Supala bari dua klieu. Tapi barang red ka tempat si gelap nyuuh kebag Supala ngarenyang. Sabab tetela si gelap geus eueuh pok Supala nyarita deui ka Mang Roda. Mang Roda? Waduh cilaka. Si naga suni kabur Mang. Kamananya kabur nanya? Walah kabur jiga nama jang. Kumaha mun geus kieu atuh jang. Kapaksa kudu diudag Mang Roda lantaran tangtu bakal balik deui ka dieu. Manehna tangtu dibarengan ku si Citrasena malah moal salah nu maledog peso ge Citrasena. Tapi kumaha ngabeja anu di lembur nih Mang. Nah Mang Roda rek balik heula atawa kumaha? Wah, kudu jang. Urang ngageruan Mang Sorban we manehna tangtu aya di daerah ieu sebab tadi geus dibejaan. Dititah ka dieu. Masuk atuh geruan ngara buru-buru poguh. Cek Supala bari rarat-reret. Samemeh Mang Roda ngagero kurunyung ti beulah kaler anu datang ka beneran Mang Sorban atuh pok Mang Roda nyarita. Geuning Mang Sorban datang. Sok gancangan ka dieu Mang Sorban. Di mana tuh lah jode nu karelol di daguan kita tadi ku kuring. Itu polik kaler Mang bade aya pikeun naon atuh Mang teh.
Sareng kamana si Nagasun teh? Cek Mang Sorban bari culang cileuk. Rek hiji Mang Sorban teh sok taroseun ka Jang Supala. Kumaha bade ngeresakeun naon atuh kapun Mang Desun? Cek Mang Sorban bari ngareret ka Supala, pok Supala ngajawab. Mang Sorban si Nagasun kabur. Takulantaran kitu kukuring jeung kumang roda rek disusul. Ari tugas Mang Sorban jaga sakurilingin ponok. Terus hudangkeun sakabeh babaturan. Sarerea kudu taki-taki ngajaga ponok. Tapi teu meunang ninggalkeun ponok, siap-siap tempatnya di dieu. Sakitu kumaha karti ku Mang Sorban? Kartos juragan. Mangga tuh kumang bade dilaksanakeun. Nya syukur jig, nyam geus mulang teh lah. Cek Supala bari neuteup ka Mang Sorban. Leos Mang Sorban ninggalkeun Supala jeung Mang Roda. Lempang meningagu gancang naker para mitra sadaya. Sanggis Mang Roda geus Mang Sorban teu katempo, pok Supala nyarita deui ka Mang Roda. Mang Roda ulah loba tinggi cinan waktu Mang. Yeuh urang niang deui. Bisi si Nagasuni teu kasusul. Cek Supala bari ngamimitian ngalengkah. Mang Roda gancang ngajawab bari nuturkeun paneuri. Mang Ajang, subadeula ka pemilik deui. Geus kitu mah bring Mang Roda jeung Supala. Ari nit deui nyusul si gelap anu disangkana mah ku Supala jeung Mang Roda tetep teh Nagasuni. Lantaran sajabati tanah-tanahna sarua teu bisa nempo jelas kana beungeutna sabab boro-boro sidih kana beungeut. Tangtunganna ge ngan saukur kaciri beleg-begna bungkul da puguh peuting. Para mitra sadaya, cag urang tunda heula Mang Roda katut Supala. Ayeuna urang nyaritakeun heula si gelap, waktu manehna rubuh sanajan awakna karasa leuleus, tapi pipikiranna mah tetep teu kaganggu. Barang nempo Supala aya nu ngabongohan si gelap meni ngarenjang. Lantaran ku si gelap ge teu kasawang yen didinya bakal aya jalma sejen. Sanajan nempo musuhna rubuh, tapi hate si gelap mah teu panujueun kana kalakuan jalma nu ngabongohan teh. Ngan teu bisa majar kumaha da jalma na teu katempo. Tapi kulantaran ngingetkeun kaayaan dirina jadi sasaran paneungeul musuh. Tanaga ngadak-ngadak asa leungit, kakuatan jadi ngurangan. Boro-boro malik nyerang keur nangtung oge teu kaduga. Ngan untung aya kesempatan pikeun ngumpulkeun tanaga. Lantaran Supala jeung Mang Roda keur sibuk ngurus tatu Supala. Sep si gelap narik napas panjang sababaraha kali para mitra sadaya. Terus ngumpulkeun sesa tanagana. Telila rai awak si gelap karasa rada panas. Eta hiji tanda yen tanaga batin si gelap keur tarung ngalawan tanaga paneungeul Supala anu sumaramah dina sukujur awakna. Heuleut sawatara waktu awak si gelap geus waras deui, malah tanaga geus balik deui. Tapi sanajan awakna geus kuat sarta sanggup narajang Supala, si gelap teu hayang neruskeun tarung ngalawan Supala. Lantaran tadi geus niat rek kabur, samemeh ieu pok si gelap ngupat jroning hatena. Roda, Supala, anjeun teh tang dua pahlawan salilana ngabela bebeneran. Tapi hanya kalaranya teh kurang awas mata, nu akhirna jalma teu tua teu dosa jadi sasarat. Tapi keun ku kula dihampura sarta kula ge janji dina ati. Bari neangan musuh kula rek neangan si Nagasuni supaya anjeun duaan yakin. Yen kula teh lain Nagasuni. Bileuleuyang Roda, Supala kula marek init ninggalkeun aranjeun. Cek ngerentes hate si gelap kitu nate bari sret ngabesotkeun sukuna celeng pelesat les si gelap ngiles ti lapang ulu tarung. Lapang ulu tarung gancang naningan kilat. Keur maeukeur kaayaan peuting anu matak Mang Sorban teu kanyahoan oge kamana initna si gelap. Tapi pikeun burhan mah teu kitu lantaran tinimiti maledogkeun peso ka Supala. Anon tetep neuteub kanu keur ngariung, pangpangna ngawaskeun si gelap nu disangkana mah ku burhan teh Nagasuni. Barang si gelap kabur gancang dituturkeun ku manehna, jadina teh aya dua bayangan anu hideung jojorelatan nembus poekna peuting. Mula lompatan dijajabkeun ku sora-sora sasatuan laleutik anu reang di sarada patemalan jeung pada baturna. Angin leutik ngahiliwir nuturkeun anu lalumpat, bentang-bentang nu barana ngarilu nyaksian dan dauna nu kadupak ni rabeng haliberan. Sawah nu ngaplak geus kaliwat serog ka kebon, parat kebon beras nyorang sampalan telila hujrag ka hiji walungan reg si gelap ngaraneng. Terus diuk dina batu gede bari ngareurkeun kacape
Ari Burhan barang nempo udaganana eureun, reg Burhan ge eureun, tapi can waka nyampeurkeun ka si Gelap. Manehna cicing di hiji tempat anu sakira teu katempoeun ku si Gelap. Sanggeus rada lila jung Burhan nangtung terus leumpang lalaunan muru ka si Gelap. Nuker diuk dina batu leumpang ngatejap jiga bangsa. Ari hate ngadak-ngadak pating sareblak jajantung ratug tutunggulan. Bangun rek pinanggih bingung. Beuki deukeut kalah ka beuki rongkah. Malah ngalengkah ge jadi asa gejed. Atuh reg Burhan ngaraneg sarta pok ngomong sajeroning hatena. Nabet jadi kieu ge teh apan aing teh geus kungsi tepung jeung Mang Nagasuni. Tapi nabet asa kararago kekipungan teh. Kumaha gletuk batuna kecebur caina we lah. Cek gerentes hate Burhan bari terus ngalengkah deui. Beuki deukeut tungtung nasrog ka sisi walungan. Reg ngaraneg deui sarta terus nutup ka si Gelap. Anu keur ngajentul bari nangkep tuur. Sanyana nama si Gelap teh diukna nukangan ka Burhan, tapi dina puluk si Gelap jiga aya mataan. Si Gelap ngareret ka tukang breh ku manehna katempo di sisi walungan aya hiji jalma keur nangtung. Bari melong ka manehna. Gebeg si Gelap ngagebeg satapok nanya semu kaget. Sorat tarik nandingan sorat cai anu ngaguru. Saha anjeun teh? Aya naon nu diteangan di atawa kumaha? Atawa keur nutur-nutur kula meuleunya. Rek naon da kula malin bangsat? Cek si Gelap bari diuk Malik. Diukna Malik terus panu neuteup ka Burhan. Ari Burhan para mitra sadaya diuk hareupeun si Gelap sarta pok nyarita. Mang Naga, abdi murid si Gundul, Mang. Abdi nuturkeun ka Mamang geus sanes bade jahat nanging penasaran hoyong tepang abdi teh. Saha? Dengan teh murid si Gundul. Saha si Gundul teh cici ka diadu sing deukeut. Hese ngobrolna di jauh mah. Mangga paman? Burhan pono. Celeng-celeng luluncatan luhureun batu teu lila kalacat unggah kana batu gede nu dididiukan ku Gelap. Gek Burhan diuk hareupeun si Gelap sarta pok nyarita. Kumaha Mang Naga? Tos penakeun Citrasena teh acan? Cek Burhan bari nyeutup kana beungeut si Gelap. Lang si Gelap ngahulang deui ngadenge pertanyaan Burhan pok ngagerentes jeroning hatena. Saya dewe pikiran ngendek. Nasa atuh si Nagasuna teh nya aing jadi ngilu lieur kaya kieu mah ieu. Tapi jigana teh hiji jalan nu hade pikeun nanyakeun perkara si Nagasuni. Aing mari pura-pura pikun we lah. Lantaran jelas ayeuna mah tepung jeung balad si Nagasuni ieu teh. Cek si Gelap bari pok ngajawab pertanyaan Burhan. Gege sing alon ujang Mang teh asa-asa ieu teh. Lantaran Mang teh geus pohoan sahari Citrasena teh. Kitu deui si Gundul teh saha jang cik wayahna terangkeun ka Mang. Lantaran poho doi geus heubeut teh tepung. Cek si Gelap pura-pura poho. Padahal mah memang teu nyahongan untung Burhan teu boga rasa curiga. Sabab memang geus leuwih ti 10 tahun tepung teu tepung jeung Nagasuni, pok Burhan nyarita tatag pisan. Ari Mang Naga, apan Citrasena teh tuang putra nu dipiwarang guru silat ka si Gundul teh. Ari si Gundul teh guru abdi. Ayeuna abdi diutus ku si Gundul kanggo milarian musuhna. Sajabat kitu abdi teh nuju milarian indung bapa abdi. Piraku ujang Citrasena teh can mulih mah. Apantos hampir 1 tahun langkung lungsurna ti Gunung Cakrabuana teh. Ari saurna bade ngajorang si Supala cenah Lumawi. Asa kaget teu tepang teh. Kitu kaharti atuh ai kitu mah. Jadi ujang teh murid si Gundul meuleunya. Syukur atuh ari kitu mah hampura Mang teu buru-buru ngaku. Lantaran kudu dimaklum ku ujang ieu teh kaayaan peuting. Atuh kaduana Mang teh geus heubeut teu papanggih. Mang teh geus sakirobahna kitu. Sakali di hampura Mangnya. Sawios-wios Mang Naga. Margi ku abdi da ka hartos. Da abdi ge sabenerna mah kurang paham ieu teh. Margi Mang Naga tepangna sareng abdi teh mung sakedap pisan nanging kumaha tuh si Supala teh Mang Naga? Si Supala mumada kade seh ujang Mang teh. Kan untung si Supala inu maledog sukuna. Malah maledogna ge ku peso nepi ka bitisna doang. Atuh Mang teh aya kasempetan harita teh pikeun kabur. Salamet we Mang teh ujang. Cek si Gelap nyarita kitu bari mureleng ka Burhan.
Hatena para mitra ngadak-ngadak curiga ka Burhan, tapi pura-pura baik teu lila pok Burhan nyarita. Oh, laras mang margi apa nu maledong ku peso ge abdi. Duh, untung abdi teh siap-siap harita teh. Janten dina waktos mang naga kadesek teh, abdi tiasa nulungan kalawan gancang. Nuhun atuh salamat mamang. Hah? Jadi nu ngabunguan teh ujang. Ai sabenerna mah itu teh kalakuan teh goreng pisan jang, tapi kulantaran iusna teu naon-naon. Ngan bikaheupun mah ulah kitu gawe teh kadi ku ujang. Tos mang nanging tadi teh teu kiat ningali mang naga bade cilaka. Mau itu mikir dua kali gancang we si Supala dibaledong ku peso. Da supami abdi bade binasa mah naon hesena baledong ge beheungna. Apaan tamat lakon si Supala teh meureun? Jawab Burhan teu eleh carita. Si Jelap ge rada ngartieun sarta barang dipikir-pikir mah teu tela bener. Jawaban Burhan teh. Kok si Jelap nyarita deui, "Oh, kaharti kumang ge tapi emang teh aya kene kapanasaran. Tadi ujang nyebut-nyebut keur neangan musuh si Gunul. Saha musuh si Gunul teh atuh? Jeung di mana tempatna cik mang bejaan?" Marana teh si Jelap mang. Ari tempatna mah teu terang abdi teh, da upami terang mah moal dipilarian atuh. Ngan jalmana estu sarimag pisan sareng Mang Naga. Malah kaayana ge sami kitu. Apaan kapungkul basa tarung urang teh? Akibatina salah sangka, Mang Naga disangka si Gelap kitu teh Mang. Jawab Burhan bari ngeuteub. Kana cai anu harita budahna pating gurilap katejo ku cahaya bentang. Ari si Gelap barang ngadenge jawaban Burhan meni ngarenyag. Tapi tetep ka Burhan mah teu ditemongkeun eta kaheran kalah kapok nyarita deui. Si Gelap, aduh, meni mata leuwas ngadenge ngaranna oge Mang mah. Tapi panasaran kene Mang teh, saha sabenerna si Gelap teh atuh? Kumaha riwayatna cing caritakeun sakalian ka Mang, sugan Mang bisa mantuan neangan. Lantaran Mang macan kungsi panggih, can kungsi ngadenge kana lalakona, atawa teuing lieur Mang teh jadi padaringung kieu pipikiran teh. Ujang-ujang Mang Naga abdi ge teu terang sote ayeuna-ayeuna kitu we dipaksa si Gunul. Nyata baktos jang sena bade ngawitan turun gunung. Nya harita si Gunul ngadongengkeun lalakon perkara si Gelap. Besok manungan Mang Naga kieu lalakonna teh, ceuk Burhan. Paralak nyaritakeun lalakon kahirupan si Gunul. Dimimiti sasobatan jeung si Gelap nepi ka danget harita. Sakur anu kadenge ti guruna ku Burhan mah kabeh dicaritakeun. Ari si Gelap barang ngadenge caritaan Burhan meuni renghap rambut. Sakapun bunga sakapun keuheul lantaran tete lapisan nu nyarita hareupeun teh murid musuhna. Tapi barang dipikir deui memang hiji kauntungan. Lantaran beunang disebutkeun kalapa bijil tina cungapanana. Da geus puguhna nanyakeun ka jalma sejen masa urang ge taya nu nyahoeun. Sanggeus Burhan tamat nyaritana lalakon si Gunul jeung si Gelap pok manehna nyarita. Tah, kitu lalakonna teh Mang Naga. Numowi kaayaan si Gelap oge sami sareng kaayaan Mang Naga teh sukuna buntung sabelah, leungit buntung sabelah. Ari dedeg pangadeg estu sababan pisan sareng Mang Naga teh. Jadi kitunya. Teu sangka jadi pabaliut lalakon teh jang. Lamun kitu lalakonna mah tangtu Naga Suni jeung si Gelap. Ari si Gelap disangka Naga Suni. Ngan bedana teh Naga Suni mah musuhna si Supara. Ari si Gelapna musuhna si Gunul, kitu beureunya. Cek si Gelap bari nyarengeh semu bunga. Lantaran perkara nu matak ngalieurkeun kana utuk teh geus kateguh, sarta geus jelas pisan saha Naga Suni jeung saha Citrasena. Malah si Gelap ngarasa bunga lantaran musuhna nu keur ditayangan teh geus kapangis laratanana. Ari Burhan pok nyarita. Leres pisan Mang Naga, nanging dugi kadanget ieu teh si Gelap teh teu acan aya pisan bejana. Walau diparantos diubah ka unggal lembur, malah unggal daerah nu kasebut loba Jawara ge nu jauh teu weleh disusul. Nya di hiji lembur manggih beja yang di daerah ieu aya paguron silat. Terus disusul ari bek ke tempat si Supala. Nah ya untungna abdi tiasa terang ka tempat si Supala. Nanging si Gelap mah tetep lebeng Mang. Atupun biang sareng pun bapa lebeng deui taya beja-bejana acan. Karunya teuing jalu ari indung bapa Ujang teh saha atuh ngaranna teh? Jeung di mana lupa tempatanana? Cik sugan Mang kaparengkeun nyaho kana ngaranna. Cek si Gelap nyarita kituna. Hadet hatena ngadak-ngadak pating sereret. Jajantung ratug anakna nu leungit pokole batah deui dina kongkolak matana.
ras inget ka pamajikanana anu harita teh dina kaayaan mata kripuh. Para mitra anu mulia, ari si Burhan ditanya kitu kalah ka ngahuleng. Sanggeus rada lila kakarang ngajawab, "Nyata nu mawi sesa oge, abdi teh teu terang jenenganana mang. Sareng nu teu terang patempatanana deui, teu puguh moal sesa jiga nanti atuh." Cik Burhan ngarobah diukna, terus cumageug nangkep tu urang. Leng ngahuleng jiga nu pondok pangharapan kitu deui si gelap kabawakeun ngahuleng. Lantaran boro tadi nama geus atoh bakal aya laratan, tapi jawaban Burhan teu matak nu gemakeun. Jadi lapok si gelap nyarita deui. "Waduh si atuh nyangan inung bapa teu puguh ngaranna mah Ujang. Tapi supaya Ujang ulah poekeun cing jawab pertanyaan mang. Ari Ujang lu kasih gunul teh ti leutik atawa geus gede?" Itu ti leutik mangga abdi mah tepung jeung si gunul teh kira-kira nuju umur 13 tahun. Malah aya dina raraga neangan inung bapa tepung jeung si gunul teh. Harita abdi teh nyasar ka hiji leuweung tepung jeung si gunul teh. Terus ngilu sarta jadi muridna nepi ka ayeuna. Ari samemeh jadi murid si gelap, lain si gelap. Si gunul maksud mang de Ujang teh jeung saha cicing teh cing sakalian terangkeun. Abdi teh diingu ku hiji aki-aki nurutkeun katerangan aki mah cenah. Abdi teh meunang ngimuti kebon eueuh, terus ku si aki dipiara. Ngan hanya ka si aki tos dilardunya jadi teu tiasa naroskeun abdi teh. Iraha maotna si aki teh Ujang? Tos lami atuh mangga. Kira-kira abdi nuju umur 8 tahun jigana teh. Lantaran bisana abdi ancolong-ancolongan teh nya kulantaran si aki tos maot. Jadi abdi teh ngalalana ti umur 8 tahun teh. Ari nu dimaksa nya bade neangan indung bapa kitu mangga. Cek Burhan nyaritana beuki ngalengis mata kuatir. Padahal Burhan teh geus jadi hiji jawara tapi ras inget kana nasibna mah teu burung lempes hatena teh. Para mitra sadaya lir ibarat lilin kapanasan. Si gelap beuki rumeuk bae harapanana, tapi can waka putus asa pok nanya deui ka Burhan. Si atuh neanganna Ujang. Tapi ari si aki teh basa rek maot teh teu ningalkeun wasiat atawa amanat kumaha kitu sugan aya. Asa diingetan abdi teh mangnaga. Memang si aki teh kungsi amanat kieu amanat teh Ujang cenah. Bisi isuk baring supagi maneh hayang tepung jeung nu jadi kolot teangan sing nepi ka panggih. Ngan aki teh teu nyaho ari ngaranna mah. Tapi aya tanana cenah teangan we. Hiji lalaki anu dina dadana aya legok. Aya legok sausap muncang. Malah lamun eta muncang diasupkeun teh moal murag da jero cenah. Ari inung Ujang tanyakeun we ka bapa maneh lamun geus kapanggih kitu mangnaga dongeng aki teh cek Burhan. Bari neuteub ka si gelap ari si gelap barang ngadenge katerangan Burhan meninggal lenyap bakat ku kaget. Tapi kaget lantaran ngarasa bungah sabab ngan dada manehna nu aya logak saasup muncang mah. Tapi kabungah teh campur jeung amek. Lantaran tetera Burhan jadi murid musuhna, leng si gelap ngahuleng meni anteng. Panon colohok teu ngiceup-ngiceup neuteub ka Burhan terus ngomong jero hatena. Alhamdulillah Gusti. Tang tu jalma nu ngajentul hareupeun aing teh anak aing nu kungsi leungit. Tapi aduh kumaha tak bingung ieu teh lantaran aing disangka sinaga Suni jalma jahat. Jabat kitu bet kabeneran pisan jadi murid si Gunul. Nu tangtuna ge si Gunul teh si Petra, musuh bubuyutan aing. Kumaha ngabejakeun anak ieu. Cek gerentas hate si gelap. Terus ngusap beungeut bari narik napas panjang. Ari Burhan nempo si gelap ngahulang meni kaget pok nanya bari melong. Mangga, kunaon kalah ka ngahulang mang? Kahartos henteu katerangan abdi teh. Sareng kumaha kinten-kintena? Naya jalma anu dadana aya legokan. Saya milari jalma jiga kitu nya mang. Cek si Burhan. Bari neuteub kana beungeut si gelap. Ari si gelap rada ngarenyag ditanya kitu gancang ngajawab semundur luas. Lain naon, mang mangahulang iso teh bakatku ngarasa kaget Ujang. Ngadenge dada jalma nu legok, tapi keun tong waka mikiran hal eta.
Ayeuna mang rek nanya deui aing ngaran Ujang teh saha sabenerna teh. Nah make naros ngaran abdi mang ngapan mang teh parantos terang sanes. Pira ku lali deui ka abdi teu puguh mang naga mah. Ini capuh deui mang teh jadi kieu 10 tahun deh. Jadi bali lu kitu Ujang. Saha atuh ngaran Ujang teh bejakeun we. Apaan Burhan abdi teh mang nah bade aya naon kitu? Yang Burhan mang teh aya badamikeun jeung si Gunul teh tapi hayang dibarengan ku Ujang. Kumaha dae? Ceuk si Gelap nyarita rada ngegeter. Hate geus teu sabar hayang buru-buru tepung jeung si Gunul. Ari Burhan sanggeus mikir sakedeung pok ngajawab. Nya tiasa wae mang tapi si Gunul kungsi amanat ka abdi yen abdi teu meunang waka balik lamun can mawa hasil. Kumaha ke pijawabeun abdi tiasa mang naga tanggal waler ceuk Burhan ngabohong. Padahal si Gunul mah teu kungsi nyarita kitu. Malah sabalikna Burhan teh teu meunang waka kaluar ti guha tempat si Gunul. Tapi kulantaran Burhan maksa nya dibere idin turun gunung, tapi kudu mineng balik. Sedang Burhan para mitra sadaya teu betaheun cicing jeung si Gunul teh lantaran geus aya kana 15 tahun dikerem teu bisa bebas. Tapi teuing naon sababna diajak ku si Gelap pet dae. Ari si Gelap pok nyarita bangun anu kat sida bunga. Tong salam Bang Ujang. Keun perkara eta mak mang nu bakal tanggung jawab. Pokona mah ayeuna keneh hayu urang ini ta Gunung Cakrabuana. Hayu Ujang bising si Supala ka burung nyusul. Mang hayu atuh ah. Ya Burhan bari jung nangtung. Kituna deui para mitra si Gelap. Geus kitu mah braduanana ari nitrek ngajugjug ka tempat si Gunul di Gunung Cakrabuana. Lalempang salse teu pating belesat, laluncatan kawas tadi lantaran tadi mah puguh kabur, pantes lamun gancang teh. Waktosna saya para mitra. Deui ka dieu heulanya dongeng enjing urang teraskeun deui para wargi sadaya dongeng anu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kiliksa.